Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun salam Sunda Banyok kasadayana patepang deui sareng abdi Sagit sareng saha ngaran Cilaing sareng Arul. Papunten. Bertepang deui sareng channel Sunda Ngacai. Eta pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha jelema teh teh cenah. Wih, digerog-geroge lain tembalan. Kang, silaing di masuk. Kaget bawa di tembalan kali. Ceritaan teh. Ya, tadi pan aing Urang teh. lawan. Salam. Gimana maneh teh? Salam teh. Jawab Megena. Saya tadi aing keleuhan pirang Bener. Salam teh jawab. Assalamualaikum. Kan tadi aing geus ngajawab 3 kali. Iya mah bener. Nah, cing ulah. Aing repot jeung nu budeg kieu mah euy duh. Tembalan. Stimana atuh ieu teh stimana? Bener ieu mah. Jadi kieu. Tah, sebenarnya mah lamun dina ngucap salam teh kudu ditembal. Dina Islam ge kitu. Salam teh kudu ditembal. Aing nanya ke mana, dijawab ke mana? Silaing stimana? Waalaikumsalam. Tah, eta bener sampurasun. Nyaho, Rampes. aing oge nyaho, aing Gitu. oge nyaho, aing Bener oge nama. nyaho. Ah, iya mah bener. Pan aing geus ngajawab tadi oge, silaing teh rek naon, aya naon ka dieu? Teu ngaji sugan di dinya. Aduh ampun. Aing kudu kumaha dengeran panu kieu aing aduh. Tamatkeun Aya ngajina. naon? Nya terang ngajina. nya terang terus paham. Itu bade aya naon ka dieu? Hareudang urang. Aduh, Aing curiga, jeung duit lain maneh. hareudang. Hah? Perjalanan teh jauh ngeureunana urang teh itu. Aya naon ka dieu teh? Ampun, euy. Aya naon euy ka dieu euy? Aing kira aku kudu ngobrol jeung kieu, ieu teh. Ieu. Teh sabenerna mah Aya yang duit lain. aya perlu urang teh. Lu naon ieu? Sok, kalau dilakeun lah. Aya naon? Lain. Dan kudu ka bengkel henteu teu kudu ka bengkel motor mah. Beas aya di imah gitu. Aya yang duit. Tah, sebenarnya mah ieu kamari teh tata tangga teh kamari teh anu katabrak sebenarnya teh. Gitu. Tabrak urang kudu neang gitu ka Bandung. Itu pan jarak ti Cianjur ka Bandung teh tah eta nu jadi masalah nama. Terus kumaha? Ulah belum beli baso gitu. Kumaha anjing ketulisanna kumaha ieu teh atuh Nges, Bandung teh. bieu sama mereka dia teh dahar lah. Anu can teh ngopi gitu. Can ngopi, aduh. Aing pernah kopi atuh. Atuh lah hiji ngajeuna. 7. Acan sia teh cicing heula. Da aing mah geus ninyuh tadi hiji tinggal ajan Cilaing we ieu mah. Udah. Yeuh ah. Ieu mah ngajeun kopi. Ah, ngopi mah. Aduh, bener alah. Teu kieu di dieu mah ning ah. Hareudangnya di dieu mah duh, ampun panas anjir. Anjir kumaha tuh ieu teh maksudna kumaha? Entong bae teu naon duh naon kana. Si kopi we dah haus we jalanna jauh duh. Aing kudu bahasa naon ngobrolna ke model jelema kieu euy aduh. Nah, sebenarnya mah kieu jauh ti teh. Jauh dijunjuk angang di teang teh. Sekarang teh aya Sok. lah
cek mak cek budak teh mah gitu kamari teh kudu dioperasi cenah tetangga teh terus bawa ke Bandung tah urang teh kudu neang ka itu teh motor mah motor terus naon teu kudu ka bengkel nu jadi perkara mah di dinya urang teh ku jarak di Cianjur ka Bandung tah kan meureunnan motor mah cager teu naon motor syukur teu naon motor terus halus kene teka tah kitu kan eta rek pinjam duit kan tadi cik Aisyah kan ditekir duit lagi お前はもう死んでいる。何 no, 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 no. cenah tong ting mais tutut baiklah ulah panas kacida di dia mah panas sabar butuh sabaraha tuh duit pinjam duit mah butuh sabaraha jadi kan baik pemajikan eueuh ke pasar tadi ge terus sabaraha butuh kan baik terus sabaraha lain anter pemajikan teh pasar ke teang anterkeun teang cicing we moblok matung hirup teh ngomong aing mah nah yang kena gitu sebenarnya mah jadi lamun ayam mah bere injem lah urang teh sabaraha teu pira urang sabaraha saminggu paling saminggu lah duitna sabaraha duitna nah iya mah lamun teu saminggunya 2 minggu lah ieu mah urang nyulik dina ieu we bisi jalir gitu bisi gancang teuing kopi lah kan aya bener duh nuhun ya aing panas jalan tiru lu ampun sabaraha butuh gitu Sabaraha butuh. hantu gede mereka mah duit mah da kalau sama hina we meureunnan teu naon we mah tong gede teuing mah sabaraha itu aing mah we eta sekolah teh sabarana mah kita butuh teh 2 juta terus yang bensin lah yang dahar modal kenalan 50.000 ge kenalan lah gitu mudah-mudahan aya orang teh anjing no, 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 no.